Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kahatur Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, Bapak Aing Sarerea. Hapunten sateu acana. Abdi teh nyuhunkeun bantosan ku sababaraha kali kapainan Bapak tapi teu acan aya anu dugi panginten. Jalaran ku kitu teh abdi nyuhunkeun bantosan teh sanes bade nyuhunkeun artos, sanes bade nyuhunkeun modal, sanes. Abdi mah mung hiji, abdi nyuhunkeun padamelan janten petugas kebersihan atanapi tukang sasapu di jalan-jalan provinsi. Mung eta nu pikahoyong ku abdi. Margi ayeuna abdi teh nganggur teu gaduh padamelanna naon. Eta ge gaduh warung. Ti payun dugi katutupna, dugi kabangkrutna. Punten. Tah ku kituna abdi teu tos baluweng. Emutan teh tos kamana wae. Pantes putus asa. Sakapeung mah abdi sok aya emutan dugi ka bade bunuh diri. Tapi da abdi yakin abdi ngadeuheus ka Bapa teh sanes bade kumaha-kumaha mung hiji nu dipikahoyong ku abdi. Sangkan abdi kajait tinu kasulitan ekonomi anu dipayunan ku abdi ayeuna. Abdi palai janten petugas kebersihan jalan-jalan provinsi. Ta eta mung sakitu panginten kahoyong abdi anu di janten angan-angan abdi supados abdi tiasa menata hidup kapayuna, tiasa gaduh cepengan teu sapertos ayeuna abdi hirup geus teu gaduhna naon. Mung sakitu hatur nuhun.